boga rezeki mah bisa orang teh mere kata tangga. Untuk orang wae nu menta teh ayeuna giliran urang mere ka si sartil nih. Geus era urang teh diberena ke si kece. Suka si kece nampi. Cek. Kece. Cek. Kece. Angkong. Iya orang boga milik saeutik boga rezeki. Ieu rek mere ka maneh. Halus Ya orang mandi daging hayam ya gimana? Masih ya Allah. Gusti. Nih resep ieu meuli tos ka pasar euy teh. Tadi panan ka pasar. Urang alhamdulillah ya milik di mana? Di saha milikna? Di mana we ceu milik mah teu kudu apal. Penting mah maneh dibere ti urang. Nah, bieu urang meuli terkejot ieu. Oh, maneh teh. Katara maneh ka pasar, ka Maneh teh pasar. urang. Dengan panas, bieu keur moekeun baju. Pantesan panas atuh ai maneh. Atuh panan urang rek ka pasar mah nya we kudu hujan mah. Oh, enggak ada artos eta mah. Alhamdulillah. Atuh dia. Kade we baring ke mau eta wadah. Kayak kurang di bawah wadahna sok we geradah heula. Nuhun atuh ka urang. Mawaka nuhun atuh ka urang. Heeh, nuhun sareng. Sami-sami. Duh Gusti, tak kitu ieu inget ka tetangga. Urang geus inget ka maneh. Lumayan ieu urang teh mau masak tapi dagingan itu atuh nami ini tuas pisan. Kuakeun moal nenek teh. Kom nuhun nya. Kece ai mana waya kieu karek nyangu, karek masak. Teu boga beas ieu. Is, tong gagabah cahanya rios atuh. Seueur berkarung-karung abdi Nah, mah. karek masak ieu. Ya hoyong we atuh. Sakieu kece sakeluarga teh. Heeh. Meni saawit pisan. Aya tos sakumaha atuh da urang mah teu Sakieu ruwong. teh tah. Sakieu kece tah mun cugug ieu. Kos gelung ece. Mun cugugna oge. Nya atuh. Cik atuh naon eta calik di dinya teh ngaborobot ece haji. Atuh kece da abi teh awit ieu. Naon ieu teh ceu? Bumbu. Bumbu ngan sakediknya ece mah nya. Teu gaduh wadahna ieu teh. Aya wadah makan ieu wadahna ya ece tah. Ini kan ieu nya sae. Ya kan abang memanfaat. Ieu. Ieu teh wadahna kitu. Nuhun. Wiat ece haji daat mah jalmi teu gaduh. Ya haji makan beunghar atuh. Nya oge nya cempang bunga. Pot asin oge teu nu kulkas kuningan. Ini naon teh ieu? Oh, nya naon? Oh ngahaneutkeun sangu. Ini nih haneut keneh kece nyuhun teh nya hijinya teh nya. Cik teh haji geus dipas eta teh ieu 5 siki jang urang hiji, jang si kerum hiji, jang si tati hiji, jang bapana 2. Sik ce atuh kolot mangelehan yang budak ieu asin hungkul ge kolot mah atuh. Atuh nungku ge da kau hayang dengan tahun lain. Soalnya cahaya saya kali teh naon teh ngina abdi. Nga atuh eueuh yang ngobrol we meuning. Urang ngobrol lama itu merenah kan mana. Kau kali teh dihandap atuh ieu ngaborobot panginten atuh ieu paranti masak abdi teh. Nih kece meuni asana teh ieu. Dan asana teh eueuh asana teh. Nah pan ieu dihandap bersih. Manya eueuh dihandap ieu atuh nih. Teh luhur kulkas atuh sakalian. Salikna. Sarkom haram jada. Mere semur daging ka urang henteu dina naonan, teu karasa pecin, teu karasa uyah. Gelo urang teh kudu meuli deui pecin ka warung. Kagok cik urang mah nya. Aya di mere mah sok etaan. Uyah pecinan, mere ka urang kudu da dipasak deui ku urang. Kurang kece kukulutus. Keur ka karek ngalewat teh. Geus tong mere pas halma. Siang nih aing. Yo si Sarkom sia teh mere ka urang mere daging kakareun ngirim ka urang. Teu dina naonan, teu dipecinan, teu diuyahan. Yo. Sasar kok mere daging. Heeh, kakareun teh wih di pasar abi nuju naon ngicis-ngicis pakaian teh. Teu nyahonya. Oh, naon. Sok maneh aneh teh si eta boga duit. Tah aneh sih lah jelema mah kan aya bogana ya henteuna gitu. Heuh atuh ceuk kan. Heuh atuh rada aya aneh-anehan meureun. Si Sarkom aneh. Henteu atuh aneh ka baheula pan baheula ge boga duit 25 juta baheula. Heuh kece kan ayeuna teh keur susah-susahna deui ieu si Sarkom teh. Heuh ayeuna boga duit di mana sok.
Nyahut dah. Gua salah kita balik deui udah. Lain. Naon? Minjem baca haji. Balik. Kani Apa keur di mana anger maneh mah? nempo ku mata urang gece. Kamari. Masih Haji mere tuh. Sakang nih gede wae mayar teh nya. Alus we atuh. Hoo amni. Maneh segala dipake modernna segala dicolokeun. Pemajikan dicolok. Aya pugu we atuh Kang bawajikan nu dicolok wae. Mun akang nyolok. Hoyong, engka atuh nyolok pilkadanya. Bener. Tahun hareup. Heeh Kang. Nu sok ceu minjem ka Ceu Haji urang kamari di teras ieu. Ayeuna Haji masih mere atuh. Ditahakan gede pisan. Nah maksudna naon? Ngarentenkeun. Eta Astagfirullahaladzim ya Allah. Mun aya urang itu ngopi daging naon atuh? Moal meureun moal haram ka urang mah. ya teuing wallahu alam urang teh. Moal atuh apa urang mah atuh. Teu nyaho. Kok maksudna teu ngiluan minjemna. Teu geuceung minjem teh sakieu. Berapa? 5 juta? 500. Oh 500. Jadi Ditahakan nate jadi ya teh di 12 bulan kali setahun? kali sabulan teh 300. Ya Angsuranna teh. Allah. Sok geuceung tahakeun gede pisan. 500 angsuran sebulan 300. Gusti Nu Agung, nah si Sarkomnya mending sama poekan gitu. Keur mah nginjem kan nu kitu nyaho sorangan Ceu Haji ku. Heeh. Dia padahal mahnya daripada enak orang 200 sabulan sok. Mending kayak teu da mending kayak urang mah mending kayak teu boga duit kayak sih hasilna. Heeh. Kali 12 bulan atuh ceuk geus sidik sabaraha juta. Heeh, atuh 500 2 bulan sabulanna 300. 12 bulan. Ya Allah Gusti Nu Agung. Matak dek teu beunghar kumaha sih itu Ceu Haji korek. Eta si Sarkom atuh mending ieu bejaan ku maneh kitu mah. Tong belegu gitu. Da teu ngomong ka urang mah. Karunya ieu ka salakina banting tulang ti lemur batur. Eta mah enak kitu unyak anyuk ka itu ka dieu. Situ teh gablek bae pikirannya hirup mah teh. Eta mah penting mah duit we. Heung kayak ngeunah di awal kayak sok 500 tuh Ceu da bakal Antepkeun we bae. Kayak mun minjem ka maneh jeung ka urang ulah dibere, dan bayar angsuran. Antepkeun cenah lieur sorangan da geuningan enak mah teu mikir 2 kali. Salakina gawe di luar, emang enak unyak anyuk di dieu. Kamari kan moal 25 juta geuningan mana? Teu nyangsang ka naon, nyangsang sakedeung kana umat dijual ka Ceu Haji geuningan. bangkar we tuluy. Sarung Pak Sarkom, oke sih ah itu orang kor dek ngahanutkeun itu tadi naonan geus tadi pecin teh biasa. Heueuh kade sia Ceu duit haram. Moal meureun atuh ah. Haram ieu Moal atuh. sararieun teh ya. Tenang kopi, apa nu dibaca orang berbudi. Naon? Sia teh da lalaki maneh teh. Nya terus naon? Gagah tah perkasa. Nya bae mah kumaha duye we da duye hilain cek imas, nenewa cek imas. Heueuh ngewa sia teh da lalaki. Bae we da lain cek imas atuh nih hayang turutan. Amit urang mah teh kitu. Si kujang mah palias ulah nepikeun ka kitu kos maneh. Kade yeung ke anakna kitu. Nya tong sok geuleuhan ka batur, tong sok cedihan ka batur. Ke anakna ke jiga abi hayang. Kami teuing budak cek mah bakal gagah perkasa moal siga maneh kitu naon maneh mah luya liye kos bikang. Kumaha abi mi? Heueuh ngewa ing meneleuna. Siga bikang teuing. Sok lalaki mah perkasa tah. Bedas. Pangkas perkasa lain kitu. Tuh naon ngulus buuk siga nu panjang wae atuh. Awewe wae. Memang panjang atuh nih. Amit. Naon cek imas sirik nih. Lain sirik urang mengewa nempokna nih siga awewe pisan siga bikang. Ini hayang turutan atuh. Palias teuing tah hayang amit amit Gusti Nu Agung palias sing jararau. Nah hanya di kampung ieu Gusti Nu Agung jelema ning geus rupa-rupa pisan. Nu awewe siga lalaki, nu lalaki siga awewe buntak-bentik. Gusti Nu Agung geus lain-lain ieu mah di kampung ieu. Nyonton heuh nya teh nya. Mangga Ceu Haji. Itu Ceu Imas naon itu? Mangga Ceu atuh meuni teh dara ya punten-punten ka emang batur teh. Naon maneh?
Datang punten gitu. Kurang di sopan nih. Mbak, nyentos naon atuh? Iya, atuh ka dieu meni ieu tingali. Barasa deui coba. Nyentos ieu kan ieu atuh caci ame da piring abdi. Ih, naon atuh kecil maksudna ieu? Cai Mas. Karuh emang panggih jeung si Duye, amit-amit Gusti nu agung. Sing tong kitu budak urang mah Gusti nu agung. Kunaon Cai Mas linglung? Naon jadi cenah? Euy menit teu sopan heueuh. Ka imah batur teh menit teu sopan nya. Naon Urang arane? atuh namu ceuk. Heuh namu mah teh kitu dog dihanap. Itu Ya. tinggalin nirarujit Ya Allah, iya Cai Mas. Nah sia Cai Mas. Haram jadah. Itu pugu-pugunya kukumba ka dieu nya. Nah, maksudna cai cenah. meureun ka ceuk. Eta teh jauh-jauh ka dieu ku kumaha hungkul. Masa kantenan atuh ngiring modal kitu sakantenan ngiring ibak. Nah, itu teh. Sok aya cahaji teh beda naon atuh ka dieu teh sok atuh dihanap cahaji. Ini ke Ngomong atuh eta teh atuh. Ieu nih atuh tiis ceuk. Hah? Tiis. Wios atuh. Boga masalah naon mah jeung urang sia teh. Hah? Kotor di kotor deui sia teh. Nih. Action. Sarkom ini ngahijeng tadi teh. Ente. Beda. Sudah ada eta. Tadi naonan dagingna. Bae we ngahiji ge. Tong main pada hal mah. Iya, sardil sia anjing. Kan. Tanam-tanam ubi, apa mau dibaca? Orang berputih, pandai Terus yang ngomong siapa ada laki mana teh? yang terus naon. Gagah tak perkasa. Duye we duye nyilain Cai Imas, nerewa Cai Imas. Heuh ngewa urang mah. Cisan. Burai Cai Imas, Cai Imas. Cisan. Nyewa Cai Imas nyewa. Ade nyeng kayak anak-anak gitu. Luya liye kos bikang teuing. Cisan. Nyebae we kumaha. Teuing tah hayang amit-amit 7 turunan. Naon ieu teh ceuk? Bumbu. Bumbu ngan sakediknya itu mah nya. Teu gaduh. Naon arane? Aku namu ceuk. Heuh namu teh kitu. Sana. Action. Entong dibukakeun, entong buka geblong teuing kan tadi si Ucu. Action. Galeuh aing mah panggil si Duye. Duye bener? Mang Abrun, Action. Abrun we. Mang Abrun, Action. dagang cengcau teh ku Mang Abrun es krim teh ku si Mang itu mah saeutik. Di si Mang Abrun nonton kayak ku adi sangkeun adrek eta cici marane mah si Ate.